Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Neangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun hanca dongeng etang-etang hiburan pangbeberamana. Carios nyambung judulna Neangan Bapa. Atuh salajengna para mitra sadaya dongeng-dongeng sadinten 2 kali upload. Atuh nu ieu mah tamat ayeuna para mitra. Paminoyong tamat aya di playlist. Buka playlistna para mitra engke barabat katingal mana cenah hoyong dipika seneng kadeu milih we para wargi kadeu milih aya carios naon teh Jawarati Kuburan aya si Saronnya si Saron teh aya karangan Kileksa keneh para mitra aya para wargi Jawarati Kuburan tos tamat eta mah nyangakeun atuh para wargi sadaya sate acana Jawarati Kuburan aya cenah dongeng anu reng-renganana sami kitu nya kitu karangan Kileksa keneh kitu para wargi mangga nyangakeun atuh ayeuna dongeng Neangan Bapa karangan Kileksa ayeuna nincak bagian kasabarahannya bagian ke-78 para mitra sabada namatkeun bagian ke-77 teh bade neraskeun bagian ke-78 Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ke-78. Kumaha dongeng salajengna para wargi sadaya. Sabada harita Kibaraja, hartos nama dilumpuhkeun ku juru simpen. Dina gerakan anu kalintang hebatna, ilmu anu bisa nalukeun Kibaraja dugi ka akhirna Kibaraja disimpen hiji jurang. Nah hal ieu tiasa kapendak ku Anggara atanapi henteu mangga urang sami-sami bandungan. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ke-78. Para mitra kaum dangu kacaturkeun neangan kaki duul dipingpin ku Anggara. Harita ngabring aya 15 jalema marawa obor aya oge nu mawa batre sarta teu tingalin marawa pakarang. Jang, mang marada melang ite kumamun si Wirja kalemur. Mangkaning pada ngantunkeun caya tecameng dada ite, cek hiji lalaki semu hariwang. Ulah salempang mang, si Wirja moal wanian kalemur deui. Paling gancang kudu meakeun sapeuting pikeun tarungalan Kibaraja. Janten moal aya sempet pikeun si Wirja mah. Temal Anggara tanes dageus jelas si Wirja ripu. Nya nuhun popi kitu mah dupipun anak atuh aya harapan kapenak atanapi moal ujang. Hai. Kutan tuang putra janten korban deui. Sumuhun ujang. Di palingna teh nuju ameng diburuan. Matak deunggeuleun we eta mah jang mang teh. Teu beda jeung ka anak hayam disamar heulang kitu. Kaciri pisan ku mang nanging teu bisa nulungan mang teh bengong we nu aya. Sing sabar mang. Mugi-mugi tuang putra aya keneh milikna tiasa katulungan oge mugi-mugi sing aya dina panang tayungan Allah nu Maha Kawasa. Nu lempang tuluy maju tapi bari neangan panyumputan si Wirja. Nu suni disungsi nu bala disakserak buah diteang sedong ditempo di apungan obor. Disorot ku batre tapi can aya laratan taya lacak-lacak acan. Cih-ciri jeung ciang-ciang disarada di tema ku cari cangkas. Jangkrik ngikrik jiga dikir koreak pating kareak. Pating koceak kawas anu ngalalewang angin peuting ngahiliwir ngawurkeun hawa tiis. Pating sulusup kana baruga jalma mepes sumanget ngadatangkeun rasa hoream pikeun lumampa. Siga namun teu dibarengan ku Anggara mah geus sarayang balik deui utamana mah nu anakna teu jadi korban. Sabab memang matak seunggah lantaran neangan tempat nu teu puguh dumukna. Nyungsi panyumputan nu teu puguh lacak nangan ukur di paparah bari meakeun kapanasaran. Akhirna tepi kawanci nu dijangjikeun tengah peuting geus kasorang. Reg Anggara eureun nu sejen milu ngaraneg. Pating haruleng bari ngareureuhkeun kacape napas ngahegak ari awak tariis ku hawa peuting. Kumaha ayeuna jang? Ceuk hiji kolot. Tos dugi kawanci nu dijangjikeun kapaksa urang wangsul heula, keun anjing urang lajengkeun. Temal Anggara. Nya ngiringan we mang mah. Ieu atuh. Urang kalemur ayeuna mang. Tetalangke memang geus capek beral sararea miang.
marulang kalemur bari mawahat teu mawa hasil. Da puguh teu aya lacakna pisan. Tapi najan kitu tetep boga tekad yen isukan bakal dituluykeun deui, da puguh korban lain saeutik aya welasna. Gancaning carita balad Anggara geus anjog kanu dijugjug. Kasampak nu dipingpin ku Pak Ici geus datang tekung silila jebul balad Nyi Saerah pang pandeurina balad Mang Dampa. Sabada ngariung sakedeung sarta dibere katerangan ku kulisi, yen isukan kudu tatan-tatan deui pikeun maluruh sayangna si Wirja. Puriak jalma bubar marulang ka imahna masing-masing. Ari kulisi jeung Anggara sabatur-batur arunggah ka imah kulisi, gek dariuk ngariung. Kumaha laporanana Pak Ici? Ceuk Anggara ka sararea. Tuluy pilih genti ngalaporkeun hasil panalung ti kanana. Tetela kabeh ge teu meunang katerangan anu nyugumakeun teu manggih naon-naon. Emang bade usul jang? Ceuk Mang Dampa. Paek usul naon Mang? Kanggo enjing daerah nu bade didatangan kudu ditangtukeun sabab numutkeun pangalaman Mang panyumputan para penjahat teu sagawaya. Sok aya patokan jeung perhitungan utang tu. Tah kumaha atuh jang? Kulisi meuni manco panasaran. Kahiji, nu kudu diutamakeun teh wewengkon sapanjang walungan. Biasana tempat-tempat kitu paling aman pikeun jalma jahat. Utamana dina sedong-sedong. Maranihanna moal asieun ku oray atawa langir sabab baroga antina. Kadua lamping-lamping gunung, loba guha atawa sedong darat. Nu barala, nu hieum, nu geuma, nu pikasieun balarea. Tah eta ge kudu diutamakeun sabab bangsat atawa penjahat nyumputna sok di tempat-tempat nu kararitu. Ceuk Mang Dampa. Manehna wani nyarita kitu teh sabab manehna sorangan ruruntuk jawara nu sok babadog rarampog. Di mana kasalempak urang lemur nyumput teh sok milihan anu kitu. Kadang kala tara ngarasa geuleuh atawa sieun najan dina kolomeran oge brak depa padu buni we. Ari Anggara jeung baturna ngadenge kitu teh atoh. Asa aya gambaran dibere ilham nu hade ku ayana kitu moal miceunan tanaga teu puguh. Sabab tujuan nu jadi sasaran geus bisa ditangtukeun ti ayeuna. Nuhun Mang upama kitu mah isukan teh urang langsung ka sisi walungan. Kaduana urang langsung ngadatangan tempat-tempat nu hararieum, nu geeuman jeung pikasieun. Ngan palebah dieu kuring butuh katerangan ti Pak Ici ya wewengkon mana anu kira-kira pantes dipake panyumputan Pak Ici. Anggara ngareret ka kulisi. Meong jang barala sareng geeuman. Margi sok aya si belang, barudak nu sok ngangon ge tarawanieun ka dinya mah lajeng Ciburia. Nu ditongohna eta ka Kiara Ageng. Di dinya geeuman tara aya nu wantun ngulampreng sorangan. Sareng di datar honye di dinya aya batu, nungku arageng, aya guha nu sok dipake nyayang oray. Sakitu jang temal kulisi. Ayeuna kieu nya isukan tujuan kahiji sisi walungan urang papai ti hilir nepi ka girang. Mun perlu nepi ka Sirah Cai. Beres eta urang papai daerah-daerah nu disebutan bieu, bawarengan we lah. Ulah dibagi-bagi rombongan urang ngahiji we sararea. Ceuk Anggara. Ari Mang mah moal baha teu langkung ujang we. Ceuk kulisi geus percaya sagemrengna ka Anggara. Malah sasat nganelkeun da teu aya deui geusan pamuntangan. Atuh geus diputus kitu mah tuluy reureuh heula meniduk sak bakat ku capek. Lilir-lilir kageingkeun ku bedug subuh jeung sora nu adan. Kacaturkeun isukna wanci haneut moyan kadang warga lembur dahu geus kumpul deui. Di jeroan ku nu nakol kohkol ge ngaburudul kabeh, kumpul teu hese sabab geus baroga kasadaran sorangan. Sajanumpas anu jahat bari nulungan anu kamusibatan. Balarea kumpul di pakarangan imah kulisi jung Anggara nangtung ngong biantara. Eusina teu jauh ti perkara nu geus diwangkongkeun peuting. Yen tujuan poe eta sisi walungan dumasar kana saran ti Mang Dampa nu geus legok tapak gentengkan. Geus nincak kana mangsana mah bring bral miang diluluguan langsung ku Anggara jeung kulisi. Keur surak ayeuh-ayeuhan ngahajang ngabeberah para mitra sadaya hate sorangan. Pikeun ngaduruk sumanget sangkat nya-nya dina gawena dina raraga neangan para korban kajahatan si Wirja. Legeudeut kadang warga lembur Cidahu ngabrul kaluar ti lembur. Ngalit ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang raragem para mitra miang ti lembur ngajugjug ka sisi walungan. Naon ibabarengan maksudna babarengan mun parintah. Gancang ngacarita anyog kanu dituju reg Anggara eureun. Wadia balad ngarandeg rajeg sisi nawa sisi cai, mencerong kana batu nu taringgul di walungan neuteub cai anu majuna anger kahilir teu pahiri-hiri. Ceuk saliwat mare kumaha kapanggihna neangan sisi cai.
Apan sakitu neglana sakitu caangna di mana tempat nyumputna. Tapi taya saurang nuani baha kana parentah Anggara. Para saderek sadaya dulur-dulur kadang warga lemur Cidahu. Ayeuna bagi dua, parokeun satengahna kencaeun walungan, satengah di katuhun walungan. Mangka sing telik, mangka sing apik, tempoan kaunggah sedong nu kapanggih. Gulik sak nepi ka yakin yen eueuh, sangkan teu kagok ningalkeun. Ulah ningalkeun kapanasaranan memeh ini teh. Ka tempat sejenya, tempat ieu kudu jelas heula aya eueuhna. Carana maju ka girang babarengan mun aya naon-naon kudu buru-buru silih bejaan. Sangkan bisa gancang ditalungtik nu leuwih apik. Ta sakitu tugas urang, prak geura mimitian, ceuk Anggara. Jalma sahe ngaromong teu kudu dituju. Harideng sorangan meuntas, sesana tetep di sisi kenca saware sisi katuhu. Tuluy maju ka girang kabelah katuhu dituturkeun ku Kulisi jeung Mang Dampa. Di kenca dikawal ku Anggara jeung Nyi Saera, kitu satuluy nama pai sisi walungan maju ka girang. Sararea banget percaya kana teori Mang Dampa, sabab manehna geus legok tapak genteng kadek, geus loba pangalaman, khususna dina kajahatan, kitu cenah para mitra sadaya. Kumaha kapenak atanapi henteu? Nya urang ngaso heula. Para mitra kaum dangu, urang malikan ka tukang nyaritakeun para korban nu ditinggalkeun di sedong teh. Nyi Irah nu jadi pamanggulna teu weleh mikiran kumaha carana pikeun kabur ningalkeun eta tempat. Kasangsaraan geus lain caturkeuneun hawa tiis mata kabulusan. Beuteung lapar silah lieur awak leuleus rek ingkah sieun ku oray. Sabab oray welang nu ditugaskeun ku si Wirja ngarengkol bae di jajalaneun. Hulu nyang heui jiga teu aya guam, tapi mun aya sora nyurigakeun curing hak matana bolotot letahna elel-elelan. Atuh kapaksa najan poek najan peuting najan lapar jeung sieun, para korban teu bisa walakaya. Caricing didinya bari ngumar Cipanon mun kacaangan teh mah KBG bakal katara. Beungeut sarepa jiga mayit, bareueus balas ceurik. Cipanon teu saat-saat gawena rupa-rupa. Aya nu ngadingdiut ceurik, aya nu sasambat ka indung bapana. Aya nu cicing bari caridak-dak, tapi aya nu eling ka Allah sababaraha kali istighfar sarta sok rajin ngelingan baturna. Harita Nyi Irah nu pangheulana jadi korban mimiti eling deui. Mimiti sadar kana dirina inget kana naon-naon nu keur karanapan. Da basa mimiti mah aneh atuh tepung jeung batur ulin teh asa teu wawuh. Jol nu anyar asa teu wawuh, jol nu sejen nya kitu keneh. Sanggeus rada lila kakara eling, horeng nu ngagonyok di dinya kabeh ge babaturanana. Ya Allah, Gusti, nama Suti, Cici, geuning marane aya di dieu. Ya Allah, geuning kabeh ge urang lemur Cidahu, ceuk Nyi Irah bari mencerong ka babaturanana. Nu keur carindak-dak ngubar Cipanon nu disebutan ngaranna. Pating lalieuh neuteub ka Nyi Irah nu sejen ge mencerong. Tetela ingetanana kabeh ge waras ayeuna mah jigana bae kulantaran si Wirja geus binasa, pangaruhna mimiti laas elmuna ngurangan. Akhirna raong ngaromong silih rontok silih langkul. Cipanon beuki juuh akhirna teu malire kana oray nu keur ngarengko nungguan, der we badami pating lalengis. Irah kumaha geuning bet kieu urang teh? Naon dosa urang tapi ka pengalaman kieu? Ceuk nyina mah diuk pangdekeutna ka Nyi Irah. Batur-batur, urang teh lain boga dosa-dosa teuing tapi jadi korban katelengesan hiji jalma. Nu sok nyebut bapa geuninganan. Ka eta teh jalma jahat, da kuring mah nyaho pisan basa jajan di warung, malah Kang Osan ge disiksa, ditampilingan nepi ka ngelepek. Jadi saknyana mah urang teh dikerem ku eta jalma, dipaksa sina cicing di dieu. Ceuk Nyi Irah. Nya kitu meureun. Urang teh anu nyulik, tapi naha bet aya di dieu atuh. Naha, urang teh teu hayang balik kitu, ceuk Nyi Suti. Cih, sanu rek betah di dieu nya kudu bijil. Nyi Irah nyarita. Kumaha bijilna atuh tingali jalan di halangan ku oray, ceuk nu sejen bari nunjuk kana oray. Nu ti mimiti datang teu pindah-pindah kawas anu teu boga rarasaan, teu kesel teu lapar. Nyi Irah mikir manehna muter uteuk sangkan bisa bijil ti eta sedong. Nyi Irah geus kapikir biasana si Wirja taralila initna, tapi ayeuna geus sapoe sapeuting teu aya datang, tangtu si Wirja keur liar jauh, mun teh mah digunakeun pikeun kabur tangtu alus pisan nganu jadi panghalang teh oray teh. Kumaha tuh Teh Suti? Kumaha atunya? Nya koe Ceu Irah kumaha tuh? Mun sarerea satuju, barang nu aya di dieu alungkeun kana leuwih sugan we paralid. Ngangkleung kahilir kapanggih ku nu mandi atawa nu meuntas. Sugane kahartieun nu akhirna ieu tempat pada neangan kumaha mun kitu.
Cek nu araya didinya nyebut satuju saur Manu. Sabab jeung tibatan henteu ikhtiar pisan mah eta leuwih hade. Red ka tempat dahareun didinya aya boboko, aya dulang, aya jingjingan jeung barang-barang sejen. Sabab lamun si Wirja neangan kadaharan ka lembur sok dibawa jeung wadahna. Ngan harita para korban teh lapar kabeh ge, ti kamari teu kararaban cai-cai acan. Sok atuh gara mimitian naon heula nu rek dialungkeun. Ulah sakaligus bisi palid kabeh eueuh deui keur alungkeuneun. Ta boboko jeung nyiru, ceuk Nyi Suti. Salah saurang ngojengkang nyokot boboko kalawang dialungkeun kana leuwih. Kucuprak leong kabawa sul kabawa ku cai. Lep. Katingang ku cai nyurug tuluy mah teu kaciri deui teuing ka mana ngoloyongna sabab cai dina leuwih eta teh muter. Heuleut sawatara waktu lung deui nyiru ieu mah dijamin bakal ngamang. Dahampang jeung rubak ngan mata karneg. Sanggeus ditungguan sawatara waktu lilana bet jol deui ngurilingan ka tukang cai nyurug teh kabawa ku cai muter. Beuleuh, nyiru mah balik deui geuning, ceuk Nyi Ira. Ah, kun maeng kege ngaleok deui geura sok bawa ka bawa ku cai sok alungkeun atuh. Kitu gunem catur paramojang nu jadi korban kajahatan si Wirja. Barang aya nu disedong nungtutan dialung-alungkeun kana leuwih, malah lila-lila mah beak. Sot ngalaan baju haneut aya ge nu miceun karemong, miceun sandal jeung sajabana pokona mah asa nyesa keneh keur nuruban awak. Kacatur ke di luareun sedong dina cai walungan ngangkleung rupa-rupa barang boboko, jingjingan, dulang, nyiru jeung pakaian. Nungtutan paling kahilir ngan aya nu nyangsang ngait kana regang haur. Akhirna kapanggih ku rombongan Anggara nu keur maju ka girang bari neangan panyumputan gero salah saurang ngagorowo. "Oi, aya baju! Aya baju euy!" cenah kacabur kana cai kop nyokot baju nu tadi palid. Langsung dijungjungkeun rob baladna ngaronom. Gero aya lalaki sejen nu ngomong ti kajauhan. "Ya Allah, eta mah baju si Nena." Bari gabrug dirontok direbut sakaligus, dipelong diceungceurikan, nu sejen ngaharuleng pating rarenghap ngangres. "Aya naon, Mang?" ceuk Anggara, nu teu kanyahoan geus aya tukangeun anu ngariung. Kudu manggihan dijentrekeun yen manggih baju keur palid. Diaku ku hiji kolot eta baju anakna, menibungaheun Anggara. Manehna ngagerendeng ngucapkeun alhamdulillah sabab geus aya lacakna nu jelas teori Mang dampakeunna. Paici aya hasilna ye, usaha teh muga-muga bakal tepung jeung bukurna. Yeuh maju deui. Tuluy ngangsereg maju ka girang. Ngan ayeuna mah aya nu kecebukan leumpang dina cai, aya ge luluncatan dina batu-batu sejen. Ti batu kana batu sejen dahayang sidik bisi aya deui barang nu palid. Tekungsi saparapat jam aya nu nimu boboko, nimu nyiru, aya ge nu manggihan sendal, kabeh barang nu katimu dicokot, dijieun barang bukti. Malah nu apal kana barang nu ngaku sendal anu ngaku boboko, majarkeun teh nyaho keur meulina, jeung apal paranti popolah nu jadi pamajikanana. Para mitra kaum dangu, ku ayana barang-barang nu kapanggih dina cai, kulisi sapara kanca beuki sumanget dina usahana, malah leumpang ge pagancang-gancang. Lengkah papanjang-panjang pada hayang pangheulana manggihan. Kitu deui Anggara jeung Nyi Saerah atau heunenjo kajadian kitu teh. Sabab teori Mang Dampa tetelah henteu nyalahan mapai walungan gede gunana. "Kang Angga, kumaha kinten-kintena ieu teh? Da geuning ari tanda-tandana mah tos aya Kang Angga," ceuk Nyi Saerah. "Nya muga-muga we lah sing jadi pituduh nu ade. Akang ngarasa yakin yen panyumputan si Wirja moal jauh ti walungan. Sakurang-kurangna para korban sing gancang kapanggih." "Muhun kitunya nanging teu kebat nyaritana." "Nah kumaha erah, bangun asa-asa. Abdi marisi sareng rempan sok sieun akang kabanang ku para mojang. Sahenteuna we tina welas-welas kitu mah tangtos bakal aya nu kakait." "Harita teh moal akang moal wakang ngemutan nu kitu. Sabab lalakon akang panjang keneh." Anggara nyerengeh ret ka Nyi Saerah nu kaparengan keur ngareret deui prok dua panon amprok tuluy pating rarenghap. Jajantung Anggara jadi ratug tutunggulan seblak hatena seseblakan. Leumpang gebet asa teu nincak kawas nu samar polah, kawas nu kakarabae tepung jeung Nyi Saerah. Dina kaayaan kitu teuing kunaon hate jeung sawangan Anggara bet ngablesat ka lemurna. Breh kagambar dua beungeut awewe. Nu hiji rada kolot tayalian Iwati Inungna Pituin, nu hiji deui Romana nu hese dipopohokeun tayalian Iwati Rustini. Renghap Anggara narik napas jero hatena jadi perang sabil. Naha mana nu dipilih?
Nyi Rustini atawa Nyi Saerah Anggara jadi bingung, hatena jadi rayungan. Tapi kermikiran eta ujug-ujug aya nu ngagerok tarik dibarengan ku jelung-jelungna jalma muru leuwih. Di dieu cenah meuni tarik. Nu sejen pating beretek lumpat ka sisi leuwih Anggara jeung Nyi Saerah panasaran. Duanana manjangan lengkah muru ka sisi leuwih. Barang gok colohok bengong nenyo rupa-rupa barang nu ngangkleung dina leuwih, aya senal, aya boboko, aya nyiru, aya baju, rok jeung sajabana. Eta barang-barang teh teu langsung palid ka hilir lantaran cai dina leuwih mah muter, pangaruh cai nyurug tea. Mulibak di dinya malah aya nu angkleung-angkleungan di sisi teu ka ditu teu ka dieu. Lila-lila kulisi nyampeurkeun ka Anggara poknanya. Jang, tebih-tebih teuing geuning di dieu kapenak laratanana barang-barang nu ngangkleung dina leuwih teh. Seueur nu wabuh eta teh pakean barudak nu ical teh. Leres Paici. Moal tebih ti dieu panyumputan barudak teh. Ngan kuring hariwang ye sok sieun barudak geus cilaka. Nu kari tinggal barangna wungkul. Temal Anggara. Akang masuk ngalalawang hate batur. Nyi Saerah mairan bari angger mencerong kana leuwih. Sedeng nu sejen ngaregreg di sisi leuwih nenyokeun barang nu pating arangkleung. Pumayeuna Jang, kieu aya namanya milarian naon teh tukang teuleum. Teras sina nalungtik dasar sisi leuwih mun aya naon-naon sina enggal laporan ka kuring. Mangga ada aya ahlina nu teuleum mah yang aming badalaan Ciamis kabel kana teuleumna palika teh eyangna jandan palika ceuk kulisi. Bari jeleng luncat ka peuntaseun beh kulon muru ka hiji budak ngora nu keur nangtung bari nyekel bedog. Barang geus tepi lalaki nu ngaran Aming teh dipapatahan ku kulisi. Teu talangke jeung teu bahat jeleng Aming luncat kana leuwih pucubar kerlep teureum. Kanu aya di dinya pada nempokeun hayang buru-buru nyaho kana hasilna. Tekung silila pucung hujang Aming muncul tapi teu lila da ukur narik napas wungkul. Lep teuleum urut ngalelepna ngaburiat cai leuwih omak-omakan. Teuleum nu kadua rada kebal da eta we nu ngadaguan keseleun tina awahing kulila. Sigana moal kurang ti setengah jam Anggara jeung Nyi Saerah muji kana kakuatan eta jalma sarta milu reueus ka urang lemur Cidahu nu ngabogaan warga ahli teuleum. Tapi sangkaan Anggara jeung Nyi Saerah kaliru dan usanya nama Aming teh ngan sakedeung teuleumna moal aya 2 menit. Tapi muncung hul deui tukang cai nu nyurug nu tangtu teu katenyo ku nu lalajo da teu aya nu rarat-reret kagigir sakabeh pasang panon mencrong teh kana beungeut cai dina leuwih. Ieu mah sanes Cidahu daerah Kuningan paramitra sanes da. Cidahu Kuningan mah aya tempat nu kieu atuh. Harita Aming diuk dina batu tukang cai nyurug. Panon rarat-reret ka jero teu pati sidik da poe. Gaya nu kadenge iwati seahna sora curug. Aya sedong ye jero atawa henteu nya. Kumaha mun geus kieu ye mending teang kitu ku aing atawa mending laporan heula. Kitu ceuk Ang Aming bari teu weleh rarat-reret. Nenyoan batu nu naronyo nu baraseuh jeung lukutan. Lila-lila panasaran tuluy ngarayap beuki ka jero. Ngan tangtu we ati-atina keur bisa aya itu jeung ieu. Barang geus rada jero nyawe aya nu amatak reuwas. Sabab aya oray welang ngarengkol huluna nyang heuy. Kabeg Aming ngarenjag koceak ngajerit bakat ku reuwas. Cideng ku jubar kana leuwih krep-lep. Pucung hul didameugeut cai luhureun curug. Tuh jang Aming bijil tuh. Ceuk nu lalajo meuni reang. Bari nunjuk ka Aming nuran cucut. Gigi deug harita teh tuluy ngusap beungeut padahal najan teu ditunjuk ke geus pada nyaho da tadi maranco kana beungeut cai. Harita para mitra Aming ngarayap ka sisi, kalacat ka darat, kulisi ke kulisi keuat ngadeuketan. Rob nu seje nyampeurkeun malahan Ma Anggara jeung Mang Dampa ge ngadeuketan, Aming rada ngahuleng. Kumaha Jang manggih naon cenah dedengean teh asa aya nu ngajerit kitu. Kulisi geus teu sabar Aming ngahegak keneh papakean baraseuh geus kitu pok ngomong. Di tukang curug aya selong jero. Bari nunjuk kana cai curug. Mang Dampa nyurug unggut-unggutan manehna geus ngarti kana naon-naon nu dicaritakeun ku Aming. Terus kumaha Jang aya naon di sedong teh? Kulisi nanya deui. Aya oray Pak Ici? Hah? Oray? Oray naon Jang? Kulisi ngajenghok reuwas. Nu sejen reuwaseun. Muhun Pak Ici aya oray walang. Ih, gila ting segede kieu tah. Aming ngajungjungkeun bitisna. Tuluy dicabak nu nenyokeun ngabiri-gidi kukurayeun ngadenge oray walang aya gede-gede teuing. Oray warakas meureun atawa oray bungka, temal kulisi.
Kau urai naon pokoknya mah orai we sarta katinggalna belang. Ih, sieun abdi mah teu sanggup mun kudu ka jero deui teh. Sarerea ngahuleng. Aya nu ngarahuh aya nu reuntas pangharepan. Sabab mun disedong aya orai pipikiran geus goreng palang siang barudak dibinasa ku orai. Tenang. Tenang soal orai teu berat, nu penting kudu kanyahoan heula naha sedong teh jero atawa henteu. Jeung deui aya naon sajaban ti orai, tak ieu kudu ditalungti ciksahan wani ka jero deui ceuk Anggara. Nu ngariung jempe taya nu nemalan saurang ge taya nu sanggup. Dajang aming nu bisa teuleum lila sieunneun komo nu sejen keur kitu Mang Dampang ngacung pok ngomong. Keun ku Mang urang talungtik. Tah geuning aya nu sanggup jing Mang buru-burunya. Anggara atoheun nu sejen aratoheun. Sabab percaya da Mang Dampa teh lain jago sakatiga. Harita kene Mang Dampa singkil baju dilaan nu disesakeun ngan calana bungkul. Bedog teu tinggalieun peso balati mawa 2. Jaba mawa tamang kira-kira 2 depa bisa aya itu jeung ieu cenah. Beruk baju ditamrukeun dina batu, celeng gujubar kana leuwih. Kerleplas teu katenyo nu katinggal kari budah cai nu muter. Nu muih jiga ku kulinciran. Nu lalajo nahan napas hayang geura nyaho kana hasilna. Kacaturkeun Mang Dampa geus mucunghul tukang ngencurug. Ati-atina keur da bisi aya orai teh. Barang breh teu salah omongan si Aming teh para mitra sadaya. Orai welang teh aya ngan henteu ngagulung ayeuna mah geus culeungge nyang hareup ka palebah Mang Dampa. Mata bolotot letah ngelel buntut meulit kana batu anu nyohcor. Kawas ngahaja rek ngawahan ngarah babari nyerang mun aya musuh. Nyaan aya oraian yeuh sedong teh yeuh. Tapi nah orai wungkul atawa aya nu seje nya. Jelas ari orai mah aya moal kitu aya manusaan. Hah? Ke aya orai moal aya manusia nya. Kitu ceuk hate Mang Dampa manehna teh gugup. Sarta teu sieun nya orai kitu teh. Halacat hanyat kana batu taki-taki bari nyabut peso balati. Panon museur kana hulu orai can boga pikiran yen di jero loba jalma. Da saeutik ge teu boga sangkaan kitu. Barang Mang Dampa geus mimiti masang kuda-kuda panon neuteub seukeut kana hulu orai. Rek disakip huluna sina modar sakaligus. Siup peso maleta ngolepat muru hulu orai. Tapi aneh para mitra sakadang orai jiga nu ngarti. Sakilat ngelokeun huluna atuh ngeplos peso teh milepas ka tukang. Cerit aya nu ngoceak bangun reuwas, sidik sada awewe. Kebeg Mang Dampa ngarenyag. Sabab teu nginjeum ceuli, teu nginjeum mata, kadenge kalayan jelas yen aya nu ngajerit. Deg jantung Mang Dampa ratug. Harita keneh nyerang orai teh jadi asa-asa. Peso nu hiji deui geus dicekel tapi can wani maledogkeun. Bisi teu keuna leuheung mun teu keuna ka jalma, kumaha mun beneran cilaka cigana teh. Kelo orai teh yeuh. Geuning matana awas pisan tapi keun sia ku aing. Aing manusia moal elek ku sato. Kitu ceuk Mang Dampa tuluy taki-taki deui. Manehanana tuluy ngala pojok rek maledogkeun peso. Nu rek taksiran mah najan milepas moal ka jero sedong tapi bakal keuna kana batu gawir sedong. Sanggeus meunang tempat nu merenah siap peso dibaledogkeun deui nu di arah hulu orai teh. Ngan ayeuna mah duala teh kahanap sina nanceb kana lakanana tetela orai teh dideuyeun. Pedah tadi mal salametin cara ngelok, ayeuna huluna ngelok ngan bae peso Mang Dampa leuwih cepet datangna akhirna cerep nancep palebah matana pisan. Kudubug harita keneh puringkal orai teh ngamuk bari sakarat. Celebet buntutna ngababuk batu logodor nubruk ka Mang Dampa. Buntutna centang rek ngabanting Mang Dampa teu cicingeun. Luncat kanu lega bari dongko sabab mun teu dongko barang tarang bakal ngadagor kana cadas batu anu ngagantung. Puringkal hiuk cebet buntut orai kana batu. Mang Dampa ngabijilkeun tamang rep dicangred lesokeun. Cangred laso. Maksudna marek ngeurad hulu orai teh. Si orai memang geus lolong da matana kabeunangan ku peso. Nyerang tesa balang bentor lung Mang Dampa ngalungkeun tamang plus ngeunaan pisan ngeurad huluna. Langsung ditarik sorosot srep beunang beuheungna. Mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Hanya ka para mitra waktosna kabujeng seep dugi ka dieu bae heula para wargi. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga atuh para mitra wilujeng kantun we kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios.